Dua wasani nomor kadua lamun urang nuju hete haram puasa rek fardu atawa sunat. Puasa haram rek puasa fardu atawa puasa sunnah. Ngan sanajan haram lamun kaluarna kakara mah atawa sahandapeun 24 jam urang teu wajib ngabatalkeun. Teu wajib batalna teh naon sababna? Bisi jeung bisi eta getih nu kaluar teh lain head sanajan biasana head. Bulan puasa tanggal 1 tasawur nah isuk-isuk teh jam 6 kaluar getih. Tungguan heula sae nama ari jam 8 geus eureun deui berarti sabaraha jam tak kaluar getih? 2 jam. Ta eta teh can puguh getih head ari kakara 2 jam mah urang teu wajib ngabatalkeun. Ditahan we sugan we eureun ceuk urang teh. Nah jam 8 teh eureun bereskeun we puasa nepi ka magrib maka puasa eta diganjar. Urang mah husnudon we ieu mah nu kaluar teh hegek dahar nya mangga wae ngan nalika engke dina kabuktianana teu aya 24 jameun berarti sanes head puasa eta kudu dikodoan. Sanajan lamun head ge anger kudu dikodoan gitu puasa nama. Ngan lamun teh mah ditahan mah tadi jadi teu kudu ngodoan da puasa nu eta dianggapna jadi rek puasa fardu atawa puasa sunat haram. 3 wasalisu qiraatul qur'ani nomor katilu haram maca Quran. Nu haram teh maca Quran. Maca Quran teh kumaha? Nya Quran dilapadkeun maca teh sanes berarti ieu Qur'ana tuluy ditingali ku urang dibaca sanes berarti kitu. Maksudna mah ngalafadkeun Quran ngan tujuan urangna maca Quran. Ari kitu aya anu lapadna Quran ngan urang tujuanna sanes maca Quran. Aya sapertoskeun dina ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bakating ku sering dina ngadoa dugikakeun urang mah eta teh Quran tawa lain gitu tah. Quran tawa lain atawa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira eta teh Quran tawa lain atawa naon deui seueur ayat-ayat zikirnya ayat-ayat nu sok diangge doa anu kenging nyandak atawa sami jeung lafaz Al-Qur'an. Lamun tujuanna sanes maca Quran eta mah mangga aya nu ngengingkeun. 4 warabi'u masul mashabi nomor ka-4 nyabak mashab. Mashab teh di urang mah Quran nya sanajan naon henteu satiap anu aya tulisan Quran disebatna mashab ngan gampang nama mashab teh Quran. Tadi dia dibahasakeun wa huwa ismun lil maktubi min kalamillah bahwa nu disebat mashab teh nyaeta hiji ngaran atawa hiji bentuk anu dina eta bentuk teh aya tulisan Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an teh nya ngan termasuk anu aya tulisan Al-Qur'an teh lamun di masjid-masjid ageng masuk aya naon geuning di pinggir-pinggirna teh kaligrafi seratan Quran. Tah eta oge sami lamun teh mah dicabak hukumna haram. Ngan dina masalah kaharaman eta benten-benten
aya anu haram teh satiap nu napal kana tulisan eta, berarti lamun nyeratna na tembok nyepeng tembok nage haram. Napal yeun kana pangcalikan calikna oge haram lamun keur headnya bari nage ulah asup ka masjidnya. Nah, ngan aya oge bahwa haram nyabak tulisan Al-Qur'an sapertoskeun dina kaligrafi teh paharamanana teh samet anu di kurungan. Sok aya geuning batasanana. Ieu tulisanana di tengah tuluy gigirna aya batasan, aya kotak atawa figura tanu haramna teh dugi ka dinya. Anapun kahandapna mah kenging mangga. Wa hamluhu kela jadi waham luhu. Oh kadia waham luhu. Tomang nyambung nate. Warobihu maswal mashabi waham luhu. Ohnya haram mawa Al-Qur'an nyabakna oge haram mawana oge nya sami-sami wae nya haram eta oge illa idza khafat alaihi kajaba lamun kumawa niat nyalametkeun Quran tina pancabaya. Contona teh urang teh nuju head ari pas kapayeuneun masjid kapayeuneun madrasah aya Quran gular-goler di buruan. Duh ieu lamun teu diampihkeun Quran bisa-bisa kahujanan, bisa-bisa katincak, bisa-bisa ditajongan ku budak. Ta eta mah meunang mawa Quran dipindahkeun kana tempat anu aman. Heuning eta mah. 5 wal khamisu dukhulul masjidi lil haidi in khafatal wisahu. Nomor kalimah jalma anu nuju head haram asup ka masjid. Dina sapalimatan haram ngaliwat ka masjid. Tapi haram sote lamun teh mah sieun getihna ucrat acret. Atuh ari ucrat acret mah getih teh ngocor meureunnya. Maksudna mah sieun murag lah getihna nya. Da baheula mah can aya naon, can aya pembalut jiga zaman ayeuna. Atuh lamun ditingali tina bahayana tina elatna, atuh lamun teu sieun ucrat acret mah sakalieun lebet mah atawa sakalieun ngaliwat mah teu kumaha teu haram. Areka imah ngan jalan teh ngaliwat masjid. Lamun teu ngaliwat masjid muir, mangga eta mah ngaliwat ka masjid asalkeun teu sieun ngecret getih atawa getihna teu sieun murag. Ari zaman ayeuna mah boro-borongan sakadar ngaliwat atawa leumpang keur head dibawa poli amannya aman sabab buntelna oge nutupan ngokop merenya komo anu aya sayapna mah kan aya pembalut teh aya nu biasa aya anu aya sayapna gitu aya jang-jangan. Jadi masih keluar loba oge beunang di dinya katewak getihna teh teu ngecret kaluar. Bahkan aya nu nyedot sagala cenah kana getih teh karasana teh si naon si pembalutna teh. Tos nya berarti sakalian ngaliwat mah meunang nya atawa sakalian asup kaluar deui meunang. Lamun teu sieun urat aret. Kumaha mun cicing engke aya di payeun sakedap deui.